Lami ya. Hmm. Hmm. Wah, deh, sok opening. Wadi opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, salam sejahtera pemirsa. Ketemu lagi Ketemu dengan lagi orang hilang. dengan beberapa bulan hilang bersama Abdi Mang Mara atau Bapak. eh, Mang Mara. hmm. Lami orangnya Pak. Aku Sunda, aku Indonesia Pak. Bahasa Sunda. Sunda wae. Kamu mulai. Mau mulai lah. Tos lami meureun teu tepang ya teh. Heeh. Sabaraha bulan kapengker ayeuna nembe tepang dinya, Pak. Heeh. Dina malam Dinten. Rebo teh dinten Salasa kaping 18. Heeh. Tak ieu teh meureun kaleresan amang nuju libur Nya pulang kampung, pulang kampung. mudik lah gitu Mudik. intina mah. Aya kaingetan ulin ka dieu Nah, gitu. nyimpang. lah. Nah, sababaraha kali oge amang kan sok nga-WA nuju pri teu. Ketika amang naon namina teh pulang, abina nuju kabeneran teu aya. Abi nyalse amangna nuju teu pulang. Bahkan rencanana abdi kan dinten Sabtu bade ngajak amang ka naik lah gitu untuk olahraga ke alam, tapi kaleresan Sabtu Minggu masih iya jam kerja Jam ya. kerja. Mungkin oke Pak, ieu teh pemirsa anu menanti konten alamnya. Beberapa bulan ke belakang mungkin sampai saat bulan ini acan ngadamel di konten ke alam, masak-masak acan. Ya, kumargi gitu teh ya, nu kahijina tadi kesibukan teh ya. Nya alhamdulillah meureun kapungkur mah non sasi-sasi kapungkurna masih kena sakola. Ayeuna mah tos lulus Pak, alhamdulillah alumni eta mah alumni. Tos lulus nya alhamdulillah tos damel oge. Pemirsa hoyong giveaway mah da teu acan gajihan. Hoyong giveaway. Acan gajihan can aya nu endorse di namanya. Aduh. Tina YouTube jangan buka penghasilan ya. Tah eta. Ayeuna dina TikTok acan aya nu endorse wae nya banyak. Diantos. Aduh, ditampi Pak yang ngaletnya. Hah? Sekarang iya teh pemirsa bisa hoyongan. Aduh, nya. Iya teh dari singkong dengan gula aren. Dibulet-bulet tapi bukan kue ali. Kue singkong. Itu mah kawasan mah. Bapak kesibukan dugi ka ayeuna ti ayeuna ka pengkerna naon wae Pak kesibukannya? Ami biasa mang Senin dugikeun ka Kemis nungguan Jumaahan we gitu. Aduh. Iya. Terus naon deui nya kesibukan urang teh. Ngagugulung ieu emang duniawi. Ya, sami wae gitu Pak nya tah. Teu acan kegulung eta kumaha digulung. Aduh. Nama dina wengi ieu mah ngobrol ngalor ngidul nya Pak nya. Temu kangen ya. Temu kangen sono awis tepang gitu. Eta pang nama pemirsa bisi kangen ka Mang Mara. Kunaon tara ngonten bisi pajarkeun pundung. Tah eta leres. Padahal kan ku abi sok di naon nya lamun ngobrol sok di heureuyan gitu. Tapi da kita mah tara pundungan emangnya hanya saja kaleresan ayeuna mah amang meureun nuju pajauh. Naon namina teh kerja di Cikarang nyamangnya alhamdulillah. Terus rencangan anu sanesna oge bilihna ngarasa kahilangan nah teu kompak gitu. Margi ari ayeuna mah kan terus lepas sekolah dan fokusna ada yang kerja ya emang ya. Ada beberapa nu kuliah oge gitu kan. Terus gitu. Janten masing-masing gaduh kesibukan mang. Sibuknya termasuk amang dengan pekerjaan anu sanesna oge kan
Agus di mana Mang? Di Bogor Agus teh. Di Bogor. Alhamdulillah mudah-mudahan barta. Amin. Kira insyaallah pami kalaresan sadayana aya waktu urang ieu di videoan di alam. Ini alam lah. Aya nama naon rada di prikeun heula. Rada di preikeun heula. Liburkeun ka alam teh. Nyata da sararibuk sanes nyibuk-nyibukeun aya namanya kapungkur mah nyibuk-nyibukeun teh apa kita sibuk aya mah sibuk beneran. Aduh. Abi rek naros Mang. Ya. Hasil belajar di sekolah anu karasa ku Amang di dunia kerja naon wae tah? Rumus matematika kaanggo teu? Alhamdulillah Pak. Eta mah aya kanggona anu kainget. Teu kainget. Alhamdulillah. Perkalian kaanggo? Perkalian anu diutamakeun perkalian bagi biasa. Kurang dirinya. Alhamdulillah anu di dunia kerja kaanggo. Jadi ketika Amang gajian dibagi-bagi nya artis dangdut dikali-kali. Tek nyawer dar. Apa? Isinya ada pembagian kan, misalnya Amang gajian gaduh 10 juta nyawer ka artis sabaraha juta. Eta kan pembagian Mang. Jadi karena artis. Da badai dibagikeun ka pun bojot acan gaduh lupa. Jadi anu mah ka artis teh. Joget. Waduh ketang pemirsa da masih kene gaduh orang tua. Nah, utamakan orang tua. Intina mah sabaraha wae gajina tetap disyukuri Mang. Amun misalna hawa nafsu orang manusia lah, jadi orang hutan ya. Nafsu manusia pasti gede Mang. Ketika gaji sakieu motor dilibat Pak. Di portal ada motor pemirsa. Aduh. Kena pot brong. Jadi intinya lamun gaduh gaji sabaraha wae Mang kudu bisa nabung Mang. Kudu planning kapayuna. Bisi rek naon namina teh kawin 2-3 kali kan. Ai boga tabungan. Aduh. Tapi itu naon soalnya kan umat Islam mah 4 minimalnya Pak. Aduh. Kudu bisa nyimpen Mang. Kumaha rasana ngamam gaji pertama? Alhamdulillah enak tuh enak. Nu pertama enakna nya hasil keringat sendiri, anu teu enakna babayar hutang. Pastinya Eta mah enak mah. Tapi nya alhamdulillah gitu. Disyukuri teh aya we sesana paleuleubih. Alhamdulillah. Jadi intinya tadi sekaitan dengan naon namina teh anu manfaat di sekolah nu dirasakan ku Amang naon wae tadi matematika kaanggo. Bahasa Indonesia meureun secara bahasa, secara komunikasi berarti kita dengan orang-orang baru kaanggo. Jadi teu aya nu sia-sia dalam pembelajaran. Laras eta. Anu utamina mah nu kaanggo pisan mah dina organisasi Pak. Eta nu karaos pisan lah gitu nya. Nu pertama eta tina organisasi, nya nu kaduana tadi tina pelajaran matematika, terus bahasa Indonesia sareng anu sanesna oge. Alhamdulillah kaanggo. Komo ayenanan di paribasana di lembur batur ngumbara lah gitu ya. Jadi sareng orang-orang baru gitu. Lamun adaptasi teh nya lamun urangna teu pandai-pandai bersosialisasi teu bisa ngawauhan lingkungan sekitar hese gitu Mang. Ai kitu mah kan urang friendly gitu sifatna teh. Ketika aya pangabutuh daerah gitu. Ketika aya anu teu ngarti bisa tatanya gitu. Itulah inti namanya Mangnya. Terus pastilah ari di dunia kerja mah moal salilana enjoy wae. Dengan orang baru pasti aya anu sirik ka urang, ngarasa kasaingi gitu.
Nah si eta mah junior gitu paribasana pasti aya senioritas tapi tergantung urangna mengelola emosi gitu mah Nah, harusnya. ulah dugikeun ka walaupun naon ngaranna teh sifat manusia sabarna teh aya batasna tapi sok amang di manage gitu ulah nepikeun ka meledak-ledak jeung hiji ditincak teuing ulah dijadikeun babu gitu mah kudu boga pendirian. Iya. Mm. Amang alhamdulillah ini teh majeng 2 bulan ya, Mang? Majang ka 2 bulan ya, alhamdulillah. Henteu non teu nganggur lah gitu, alhamdulillah terus ngaduh padamlah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngan cuman ayeuna nyata hoyong niis teh ka alam teh teu can sempat wae nya Pak. Kumargi nya kitu teh libur teh mung 2 hari barejeng teu nentu Sabtu Minggu gitu. Karena ieu mah rolling shift-nya Mangnya di Iya. shift sistemna jadi kebanyakan jarang Sabtu Minggu gitu di saat saya libur Amang masih on gitu kan kerja tapi teu naon penting mah kan Amang terus bisa mencari nafkah gitu diajar. Alhamdulillah. Kayak kapayuna Mang ada keinginan kanggo progres Amang naon tah setelah ayeuna kan dapat kerja. Naon deui tah? Apakah ingin mengisi waktu untuk sambil usaha gitu? Ya, insyaallah Pak ayeuna mah non sambil gugunduk modal gitu tah. Kawin. Modal kawin. Aduh, tong boron yang kawin Pak. Ayeuna ge teu aya calon ge Pak. Aduh. Alah sia tah. Ka pamirsa mangga bilihna anu gaduh domba ya. Domba. Sok mangga kanggo pemirsa bilihna anu garaduh domba bintang. Nyembah. Iya ya, kanggo Mang Mara. Biasalah satruk. Alhamdulillah Pak, insyaallah lah kapayan mah orang nabung heula nyakin saya tabungan mah bade ngalereskeun bumi, bade ngadamel di bumi gitu biasalah insyaallah kapayan mah urang kempal heula. Di SMK teh Amang teh jurusan TBSM-nya. Nya. Si Teknik bisnis sepeda motor. Ayeuna apakah sesuai dengan keahlian Amang gitu maksudnya? Oh tidak, jelas tidak. Jauh, tidak. Jauh. Tapi kudu fleksibel ya. Jadi ketika kita di mana kerja harus profesional. Walaupun misalnya naon urang mah jurusanana ieu tapi gawena kudu di dieu. Gitu karena kan zaman ayeuna neangan kerja teh rada sesah gitu. Kurang nama gitunya. Hiji teu boga kawauhan susah. Terus kaduana rata-rata kudu make duit. Walaupun tidak semua gitu nya. Terus untuk masalah nu make duit sareng teu ieu mah fenomena gitu nya sok aya wae anu duit masuk tapi kerja teu dapatnya gitu. Seueur penipuan gitu Mang. Kelar itu. Jadi kudu hati-hati oge. Alhamdulillah Amang di ketatnya persaingan kerja masih bisa tersaring dan bisa jadi bagian di perusahaan tersebut Mang. Intinya mah Amang tinggal membuktikan bahwa orang layak bekerja di dinya, bahwa orang punya kemampuan bukan hanya naonnya, bukan hanya pelengkap saja tapi tenaga Amang bisa dikontribusikan di dinya. Alhamdulillah lah. Gitu. Tapi jujur Mang abi mah tos ngerasa hoyong kemana gitu liliaran tapi kekeh lamun teu mawa Amang teh kurang iya kurang pede lah gitu lamun leuweungan teu jeung Amang gitu. Kayak orang liar deh Pak. Sami Pak. Marage kitu nyata tos non jarnuh lah gitu. Heubel gitu teu canda tawa nya, canda gurau teh di leuweung seserian we aya we pikasirieun gitu. Ari dalam mah pikasirieun teh naon gitu. Nyungsirikeun batur da, nyungsirikeun naon gitu. Seserian sorangan bisi disangka dah.
Eta gitu Pak, bingung. Ede leuweung mah pan aya we pikasirian. Aya wae nya Aya mah. wae. Jadi teu sibuk teuing make Nah, HP eta leungeun kita mah, tapi nu lain mah kan sok ongkoh kaleuweung tapi HP naon. HP we terus sanes ulah ngaulahkeun coba nikmati gitu Mang. Nya. Kadang-kadang abi ge sok bingung gitu lamun di lingkungan teh ongkoh caket diuk teh nya Nya. tapi sibuk masing-masing. Nah, HP. Heeh. Nya. Teu Komo ngobrol Pak teu ayeuna naon. mah anu merajalela teh ieu Pak, Naon? slop. Tah, Eta eta. slop pokona mah eta mah. Heeh. Seueur anu naon nya? Nya kecanduan teh lah anu slot teh gitu. Nya pasti judi lah mana Nya. asupna teh eta teh mah. Padahal mah kan tos aya nya di nu TV-TV nu YouTube tadi kan Heeh. judi teh teu menguntungkan gitu. Heeh. Eta. Tapi nya eta mah tergantung orangna lah. Nya. Bebas eta mah hak-hak masing-masing. Da sok sanajan diulah-ulah ge ari manehna can menang hidayah mah susah mah. Kege lamun sakarasaheun ku sorangan mah oh duit urang beak, urang teu bogana naon. Gitu ya. Terus waktuna dipake untuk hal-hal yang kurang berguna lah gitu. Kege sadar sorangan gitu. Kadang-kadang perlu diantep lah gitu. Nu penting mah urang ngabejaan geus hanas rek ngagugun teu eta mah kembali deui ka orangna gitu. Da engke awal akhir mah da sebab akibat mah engke ge bakal karasa ku sorangan. Terus Gitu mah. tapi rame oge sih Pak gitu. rame ningalikeun batur gitu. Rame lah tos menangna gitu. Tah. Eta ngan dina teu meunangna sagala nya ieu mah tergantung anu mainna lah gitu. Hayu teh Bang ngopi mah. Siap ditampe Pak. Tah, tadi can di dahar. Jiga kue ali pemirsa. Tah, eta. Bismillah. Itu mah rada ngalir ngobrol emang. Ari di ditu tos boga kenalan saha wae emang di Cikarang. Alhamdulillah senior di ditu Pak. Orang mana wae? Seseueur mah orang Jawa. Orang Jawa. Nya orang Tasik. Nya aya sebagian orang Karawang gitu. Cuman kebanyakan gitu. Orang Tasik nyata orang Jawa, orang daerah luar lah gitu. Pribumi nama jarang gitu Pak. Orang Cikarang nama jarang. Ya termasuk Amang kan pendatang gitu di Purwakarta. Naon namina teh mengadu nasib di Cikarang. Tapi Amang kudu bisa ngambil sisi positif dari setiap orang gitu. Orang Jawa biasana nu atas-atas wae ge babaturan abdi gitu nya. Orang Jawa mah lebih iya Mang. Lebih naon namina teh si pola hidupna teh lebih hemat gitu. Biasana mah. Terus kan anjeunna rek kumaha gitu bukan berarti pelitnya. Beda hemat gitu. Jadi manehna enggak mau ketika pulang enggak bawa apa-apa gitu Mang. Jadi kumaha carana rata-rata itu walaupun abdi teu menggeneralisasikan gitu Mang pasti aya wae cuman rata-rata orang Jawa itu ulet gitu. Teu gengsian. Orang Sunda oge ulah gitu Mang. Ulah ngerakeun orang Sunda itu orang Sunda. Nah sih orang Sunda mah gawena goreng. Ai orang Jawa mah kan rata-rata walaupun orang Sunda ge sama-sama Jawa gitu ya, sama-sama suku Jawa. Biasana orang Jawa mah Jawana Jawa mana Mang? Jawa Tengah. Jawa Barat marah Jawa Barat. Marah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, jadi kan luas dari Tasik relasi seueur eta lah. Tasik mah nya alhamdulillah Sunda. seueur. Sunda. Jeung salutna orang Tasik teh mereka berani keluar di lembur sorangan gitu ya kayak dagang-dagang naon gitu nyari peruntungan gitu Mang. Balalageun lah nya. Alhamdulillah. Ari kerja teh sabaraha Mang? Kerja teh 7 jam. 7 jam. 8 jam cuman istirahat sejam jadi 7 jam. 7 jam. Istirahat
nya kanggo makan benernya sareng ya ibadah duhur, mm sholat duhur. salat atau ibadah masih seminggu sekali mah Ya kemungkinan belang pak. Kadang lengkep, kadang belang. Jadinya alhamdulillah seueur mah gitu teh. Alhamdulillah sih pak, alhamdulillah. Salut lah ke Amang Cimbeta. Enjingnya rencana kan pada angkat deh. Ya, ini pada angkat deh. Ini malam terakhir ini. Malam terakhir. Silaturahmi. Sareng pemirsa. Halo. Pemirsa ya non penonton setia channel YouTube deh Saputra. Ada. Pokoknya nama malam iya mah. Well lah gitu. Silaturahmi. Aduh. Silaturahmi teu disuguhan hampura mah. Marah ge ka dieu teh nyandak. Ya, naon? Pan cek abi ge we. Cek abi ge ari Amang mah datang lagi alhamdulillah ada abi sebagai tuan rumah anu wajib ngamuliakeun tamu mamang. Itulah dia teh ka dieu we gitu Pak dah. Teu naon. Ieu nyata ku sono mah lami teu pendang aduh. Jarang ngobrol. Biasa nelfon malam minggu ka dieu, malam minggu ka dieu. Ieu mah malam minggu teh aya, semawa nanya hari malam Senin dugikan ka malam Jumaah mah gitu. Alurang teh kan dulu pernah nyen ieu Mang pernah ngadamel susunan acara. Ya. Ternyata yang terrealisasikan hanya beberapa Mang. Nah, nya nu bangsa kacurug acan wae karena ayeuna kan komo Amang mulai jarang pulang. Abi nyamperin kegiatan rada padat gitu Mang. Dulu kan sempat ngagendakeun di tahun 2020 tilu teh termasuk terakhirna kan bade ka Santolo nya mudah-mudahan ari ka Santolo mah tiasa kayak ieu keneh lah kalaksanakeun keneh. Mudah-mudahan gitu. Bangsa kacurug mah teu acan sih Mang. Ayeuna terdekat kan bade nostalgia ka Gunung Cangga. Tapi alhamdulillah sih Mang berarti 2020 tilu teh tos tilu tempat walaupun anu hiji mah anu gunung haurnya Mang nya teh jadi muncak. Gunung Haur udah kendalanya kita tutup longsor. Anu pertama meureun di 2020 tilu teh ka Artapela pertamanya Mang. Nya Artapela. Cuman punten da acan di posting nyata lah pabeulit keneh. Aduh abi nu lepat Mang hampura nya. Teu udah non komo gaduh apa masing-masing non kesibukan ya gitu kan. Ari ka Gunung Artapela teh Mang engke lah dicaritakeun secara rinci nama. Abi hilap deui tiket masukna sabaraha teh Mang? Ka Artapela teh 10.000 pokoke telepat mah. Motor we nya. Motor 5.000. Motor 5.000. Motor 5.000. 10.000. Nya seorang tidak. Motor 5.000 parkir teh Pak. Di naon teh Mang tempatna teh? Hilap deui abi aya. Kayak kerbahan di Kertamana. Kertamana mah Purwakarta. Sanes Mang. Tempat naon sih? Di Pangalengan. Sanes Pangalengan, desa naon teh. Jadi tujuanna kita mah kan diarahkeun ka anu situ awalnya kadinya jadi lepat teh nyasar lah ini mah. Poho deui bayaran gawe nya di skip we. Skip lah. Tuh Amang di kamera terus juga kopralnya. Potongan rambutnya luar biasa. Aduh, kopra itu meskipun acan jadi kopra. Cuma jadi tentara mah teh sama Pak. Biasa. Ya orang dalam. Jadi iya tentara Badega. Wajat. Polisi aja. Aduh pemirsa, ya kumaha dararamang pemirsa teh teh Pak. Kerusum ieu Mang. Ayeuna sum panas sih. Panas jadi panyawat teh rada rentan Mang. Leres. Batuk pilek teh seueur lah jadi kanggo pemirsa
harus dijaga jaganya pola kesehatan pola pola hidupna. pola hidup ya utami nama dina cariosan lah. Aduh, waduh, ketang pemirsanya, tambah harus naon gitu langkung. Baham-bahamnya lira mangga ya gitu. Enak timanya, tabung gas ngalayangan tina naon. Jangan tabung gas. Aduh. Gitu pokoknya kemana we lah gitu lah namanya. Sa nyambung cek si Sule teh mah. Asal nyambung. Sa nyambung. Nanti dibayar ieu. Aduh. Di Cikarang mah panas emangnya. Panas, Pak. Jadi bener-bener dehidrasi lamun misalnya orang teh bisa stabil minum. Ya. Abang kan lebih orok di itunya. Ya, Minum ngelak-ngelak wae. Seueur lah. Hari di dia mah ada di Wanayasa mah masih kene asri pegunungan. Jadi tiis gitu. Jangan di Wanayasa ge Pak, seueur tempat wisata Pak. Ieu rekomendasi kangge anu sok resep ka alamna tiasa ieu di sekitaran Wanayasa aya nu utamina Curug Cipuruk, teras Curug Cijaluk gitu. Teras Kebo Burangrang gitu. Masih kene seueur lah wisata. Kamari kan aya rekan kerja mang anu di ujung aspal tiasa camping oge di dinya. Oh, nya eta alamnya di ujung aspal tiasa namanya. Pasir Langlang tah. Eta. Terus anu resep nongkrong oge tiasa nyapanya kami nongkrong ngopi-ngopi di kafe na tiasa di caket situ Wanayasa. Seueur lah tempat wisata gitu. Tapi ngomong-ngomong urang teh tadi bayar ku maranehna Bang. Nya gitu nyapanya. Nah, jadi promosikan dipromosikan tapi tadi bayar gitu baiklah sudah dibayar sama yang maha kuasa. Padahal kan emang kita mata hitungannya ya gitu. Nu penting mah nu utami nama di tempat wisata di kita rame di daerah kita gitu. Bisa namanya teh bisa go internasional. Orang-orang dari luar Wanayasa bisa tahu di Wanayasa teh banyak tempat wisata banyak kuliner. Malam minggu kan aya wiskulnya. Alhamdulillah rame wae. Aya wiskul walaupun abi jarang kadinya Mang. Can pernah malah ge sami Pak. Paling kadinya teh liwat tuku. Gitu. Jarang isin kadinya teh da kur boga duit 2000 mah. Mahi kana parkir GBA. Matakan daripada ngera-ngera mending entong sekalian mah liwat lah. Ya tain namanya sok lah di Wanayasa kudu dikembangkeun nya Mangnya. Gitu. Kudu go internasional, go nasional gitu. Aya Simping, Manisan Pala. Jadi ulah naon namina teh Bang? Tenar teh gorengna hungkul kudu yang positif-positifnya. Komo non bisi aya pemirsa anu among daerah Wanayasa hoyong oleh-oleh seueur di galian oge Pak. Eta di dinya. Caket situ Wanayasa di kolam renang aya. Kolam renang aya Manggis. Nya. Komo Wanayasa mah terkena tinu manggisna Pak. Nya. Gitu. Jeung di orang teh ramah-ramah gareulis. Eta. Cek saha ieu teh? Menurut filosofi. Menurut eta mah sawer sepuh baheula cenah gitu. Jadi kanon tenar ku manggugna kita manggis wargana ge gareulis gitu. Garanteng jeung gareulis teh nya gitu. Sanes bohongnya ka dieu we kana satingan. Tapi abi mah sanes di Wanayasa mang ieu mah base camp deh. Itu nyata Pak ieu teh. Tong beja-beja bisi aya nu nyerang ieu. Eta power gitu Pak pokona mah. Power. Base camp bae we kita abi mamang. Aya amang ieu tumbal. Aduh. Pokona mah ieu teh menjelang 2024 teh bade pemilu teh apa? Tahun-tahun politik. Asa rada ngeri oge gitu tah tahun-tahun politik ayeuna. Pokona mah pilihlah saya gitu. Teu nyalon kita untung dipilih. Teu nyalon. Bade nyalon Pak tahun paeun Pak? Abi mah moal Pak. Nyalon Jangan pilih saya karena saya
moal Moal nyale. nyala lagi. Jangan pilih Amang karena Amang moal balik. Moal balik. Eta lah pokona mah. Tong ieu teuing lah kudu cerdas. Nah, Kade di ieu mah naon ngaranna teh? Hiburan ujung-ujungna kampanye mah. leres Pak. Aya sembako ujung-ujungna gitu di wae kampanye di ibu ieu bapak ieu sembako tapi engke tong hilap pilih abi ya. Tah. Nah lepat pokona.